Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring hibsan nepir baca bade macakeun pidato anu judulna tentang kemerdekaan RI nu ke-75 engke tabuh engke 17 Agustus 2020. Papa Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Subang anu kusim abdi diperhormat, Bapak miwah Ibu guru nu dikugu ditiru anu kusim abdi dipihormat, kita oge rerencangan saangkatan, kakak kelas, sareng adik-adik kelas anu kusim kuring pikadeudeuh. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur. Mungguh Allah nu ngajantenkeun dina dinten ieu urang tiasa ngadamel video ieu danten aya dina kasehatan tan wande kasalamatan. Salawat sinareng salam mugi tetep ngocor ka junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng ka keluargina, katut ka para sahabatna, teu heula sadaya umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin anu sami-sami prihatin, henteu aya daya, teu aya upaya nalika sulaman poe dipunut ku malakal maut. Panon poe rumangsak poek nuturkeun anjeun mulang ka asal, balik ka jati, ninggalkeun kuring dina galengan, netep sieup mata buncelik. Kamana kudu ngalengkah sedangkeun sora bedil tetembalan ti kajauhan. Bedil anu nembusing dada anjeun bapa oge para pejuang kemerdekaan. Kabayang susahna, karasa perihna, kacipta eurit tur waluratna. Kasawang asa moal kuat mun sim kuring aya di zaman harita, zaman perang, zaman pejuang ngarebut kemerdekaan. Jutawan nyawa para pahlawan gugur dipunut ku lillahi, syuhada mulang ka alam baka. Kiwari 75 tahun urang ngeusi kemerdekaan, sangkan getih anu kungsi banjir di taneuh Partiwi jadi katumbiri nu indah teu ngabibisani. Sangkan nyawa para pahlawan nu syuhada tilar dunia mulang ka asmana Allah bari marahmai. Ningal panerusna ngamumule ieu nagri jadi makmur, walagri, tingtrim tur maaninah. Amin. Hadirin nu hati-hati tur pinuh pangarti, kiwari 75 tahun urang ngeusi sejarah pangwangunan aya nu soson-soson ngamumule semangat para pejuang. Ngawangun pinuh ku pangarti, ati-ati oge taliti, sangkan hasilna unggul, ngajagol palakan aul, malah mandar kakoncara kasawatara dunia. Aya nu nyitak talapak gajah dina widang pondasi lapangan terbang oge jalan layang. Aya nu nyitak kapal terbang di IPTN dipupuhan ku almarhum B.J. Habibie. Aya nu nyitak kapal laut layar pinisi ti Sulawesi. Ayeuna aya PT Pindad, PT Dahana nu nyitak bedil mesiu teng wajah jeung rupa-rupa alat tempur. Kacida seueurna deui mun disebut hiji-hiji mah. Alhamdulillah mata kreueus tur bagja mun nitenan hasil pangwangunan. Ciri turunan panerusna katut pamarentahna anu ngamumule jasa pahlawan, ngariksa tur ngajaga nagara. Mugia disim kuring salaku turunan panerus bangsa tiasa nyimponan kana pangabutuhna pangwangunan boh tanaga atawa pikiran ku jalan diajar masing gewat bari jucung. Nyiapkeun diri ku keterampilan nu sajalan dunia milenial. Amin. Hadirin anu bagja amar watasuta, ayeuna rada kagambar kasawang imutna roman para pahlawan dina foto lawas di museum. Imut nu pinuh ku pangarti, sangkan hareupan di mangsa datang ku urang baris kasorang kalayan pinuh ku ajrih kacinta, gidamba hareupan ku soson motekar nyieun elmu pangawereuh, bari haget sumaget sakumaha pejuang, kapungkur ngocorkeun getih pet nyawa. Ulah getas harepat ku meok memeh dipacok, kudu bisa duk hulu pet nyawa dina ngawangun negara sangkan ngajadi. Baltun thayyibatun warabun ghafur. Wilujeng milangkala kemerdekaan RI ke-75. Mung engke tabuh 17 Agustus 2020. Mung sakieu nu kapiatur ti abdi. Hapunten bilaya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.